Sayang seblak. Dede! Dede! Naon, Mah? Pangmalikan tokan listrik. Buru geus ngenyut tuh bisa parem. Mana tuh duitnya? Yuk. Ih, tukang seblak. Hayang ah. Tah, ieu teh salah satu penjual seblak di kota Sungaliat Bangka. Cing coba, kira-kira ngeunah teh nya seblakna. Ayo urang asaan. Karena kan konsepna teh seblak prasmanan, jadi sebelum dijieun teh kita harus milihan dulu toppingna. Tapi asa bosan oge nya lamun nyeblak kerupuk wae. Sigana lamun diganti ku pilus bakal ngeunah. Yuk, banyak pada tuh yang aku tinggi ya. Karena bosan dengan seblak kerupuk, ku request kasih tetehna untuk mengganti kerupuknya dengan pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngaras siga seblak nuker viral. Nyieuna oge gampang sih teh. Seperti nyieun seblak sasarina. Cuma di saat cai kuahnya sudah ngagolotrong, kita masukkan pilus Garudanya dan tunggu pilusnya bekas sampai seperti boba. Sambil ngadaguan seblakna asak, aku mau ngemil pilus Garuda rasa rendang sapi. Anu gurih jeung karasa pisan rasa rendang sapina. Pedo we lah pokona mah. Apalagi nu kemasana rejengan kieu sangat babari digubuk kemana-mana. Wih, geus asak ye. Tapi sebelum didahar, urang tambahan deui topping di luhurna. Make pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngarah makin ngeunah dan supaya ada kriuk-kriuknya. Sumpah sia, pedo pisan ieu mah. Ladana oge meuni nampol kieu, tambahan ku pilus Garuda mah jadi makin ngeunah seblak. Jadi tambah gurih. Pilusna oge karasa kenyal-kenyal. Maraneh ge wajib nyobaan ieu mah. Dijamin pasti dedeieun. Ngeunah pisan pokona mah. Enaknya ada Garuda, semua daangan menjadi semakin ngeunah. Di mana re mana meni dilihat teuing. Sakitu ku kalau tidak dago oge. Mali seblak. Pantasan atuh meuli lila. Ada togana kesulitan. Encan mah poho. Ya ada siapa teu balik ka di aku kalau teh. Mana dia ke duitna? Ati balikeunnya ku aing. Oh, duitna oge. Nah ka mana? Pake meli seblak. Wah. Kajian sia. Ada si Ece kunaonnya make ulang-ulang gitu. Cek, kunaon jika nulinglung gitu. Ulang-ulang jika nu loba pikiran. Pan aya namang dibere bantuan di pamarentah. Keur dahar jeung ngomean suhunan mah. Oh, disukuran eta oge. Alhamdulillah ayeuna mah teh kalaparan deui. Da geus dibere ku pamarentah Jawa Barat. Suhunan geus bener ayeuna mah, geus tara bocor deui. Terus naha tuh masih keneh ulang-ulang gitu. Eta kuring teh ngirim pengaduan deui ka JKR bulan kamari. Tapi nepi ka ayeuna can aya wae tim survei anu datang ka dieu. Emang Ece ngirim aduan naon deui ka JKR? Eta Eta teh naon Ece? nyata pangmalikeun sawah 2,5 hektar. Astagfirullah. Ari Ece teh ngirim aduan apa ngenta warisan? Cing bener atuh Ce, ari ngirimkeun aduan teh. Yeuh Ce, semua aduan ke JQR disesuaikan dengan kanal JQR dan disesuaikan juga dengan tingkat kedaruratannya. Soalna loba pisan Ce, aduan anu asup tapi teu sesuai jeung kanal JQR. Tah, seperti aduan Ece ayeuna. Oleh karena itu, JQR menyusun skala prioritas respon berdasarkan tingkat kedaruratan. Jadi, JQR mah ngaheulakeun anu bener-bener darurat jeung anu bener-bener butuh bantuan. Tah, jika Ece kamari, pan darurat pisan atuh. Suhunan imah geus rek rugrug. Bari nu nyicinganana can dahar TSD. Pasti buru-buru dibantuan ku pamarentah oge. Ari ngirim aduan menta dipangmelikeun sawah 2,5 hektar mah. Tika buluan belut jang-jangan orage moal diwaro. Oh, gitu nya. Lieur abi mah Ce, Biar mikiran naon? mikiran duit. Duit mah diala, lain di pikiran. Udah sanajan kieu ge bari diala ieu teh. Ari gawe kumaha eta? Nyaeta atuh. Gawe di panguluban hayam, kalangkah kokot muka kulub. Teu ocrog atuh barang guna teh. Ari mandi lumpur kumaha? Komo deui eta. Beunghar henteu, kalangkah bujure bararudug. Tapi menang duit teh eta teh. Nya meunah lah. Pake meuli naon duitna? Nyata duitna ge beak dipake meulieun salep budug. Man ieu teh Ce, ari macana paririmbon mah nya. Abi teh rek menang milik kita nu gede minggu-minggu ayeuna. Paririmon can si kohar mah. Nya tuh sugane bener. Ya teh bulan puasa. Angguran mah lobakeun maca Quran. Lain paririmon. Pas nu sok ngaji we Ucu mah bisa ka batur. Bagabas ya jurig. Oco mah salira bulan puasa geus 5 kali hatam. Nu bener ieu teh. Maka
segala teh bener. Ti iraha ucu daikan ngaji. Ti saprak ngaji make Quran Al-Mahira. Kan genah ning ari make eta mah hurufna bararadag. Al-Quran Lansia Al-Mahira didesain khusus menggunakan huruf yang besar, jelas, dan juga tegas. Dan disusun menjadi 6 jilid mushaf berukuran A5 sehingga nyaman dan juga hampang saat dibawa. Di Al-Quran Al-Mahira terdapat petunjuk wakof, ibtidah, dan juga tajwid berwarna yang akan membuat para lansia semakin mudah membacanya. Al-Quran Lansia Al-Mahira besar hurufnya, ringan bawanya. Cek, kulantaran abi geus bingungnya ieu teh neangan duit ka mana. Cik atuh, bere heula nginjem duit teh 200.000 mah. Hah? Ya, Teh hayang. Isuk-isuk geus nyaho HP. Awewe mah isuk-isuk teh beres lain nyaho HP. Tempo tuh anak tetangga mah darekan. Aya kieu teh bararesi, turutan. Sing pinter coba di sekolah teh. Tuh anak tetangga mah menang beasiswa. Da pinter budakna, turutan. Mak, mana kunci motor? Mereka mana segala nanyakan kunci motor. Rek ulin tuh ka ditu. Mana hayo bae ngablu. Tempo tuh anak tetangga matara udar ador. Cicing we di imah. Turutan. Mak minta duit, Mak. Mana hayo bae minta duit. Tuh tempo anak tetangga mas gawe. Wis cara minta duit ka kolot. Turutan coba. Mak, Naon? anak tetangga cinareuna teh heula. Heeh, naon gitu? Turutan tong. Aduh sia. Hayo sia. Bergodinnya. Tuh. Lain ieu mah. Terus nanaonan atuh eta tengah poe kieu ngobadahan sangu. Naon ieu mah arek marah bahayam. Tiraha cek kokoknya tuh dina piring. Ngabohong we. Nah maka teu puasa di ece. Kergering pan. Gering naon? Sakitu jag-jagna oge. Nyeri tuur tadi ti Soledad. Jadi tuur mah jauh keneh kana pojit. Diobaran ku salep oge bisa. Bapak ni mah salep lagi kudu dikenyot. Salep dahaon kudu dikenyot. Aya-aya wae ece mah. Cek atuh ari geus tua bangka mah puasa sing bener. Teu era aku barudak. Atuda teu kuat, Cek. Kabita tah nempo ieu. Naon eta? Ieu teh sambal kering maranti. Sambal kering yang terbuat dari cengek dan juga bawang pilihan dan juga bumbu yang khas yang bisa membuat mudah daieun dikala menyantapnya. Sambal kering ini cocok sekali dijadikan sebagai pelengkap dengan kejo atau bisa juga dijadikan teman daang dikala eueun nanaon. Tersedia berbagai macam varian rasa, mulai dari samring jengkol, sambal teri ijo, sambal kering mangga, sambal kering putih, dan samring original. Rasa pedas yang terinspirasi dari pedasnya mulut tetangga membuat sambal ini menjadi terasa lebih nikmat. Heeh nih ngeunah. Biasaan Heeh, biar ngasaan seeutik. Ngeunah ning. batal. Untuk produknya bisa dibeli di sini. Sepertinya aku mau godin. Godin. Kau sudah tidak punya kapunil apa? Tahanlah dulu, karena jika kau godin, kau akan merasa haneul. Habisnya badanku terasa lalelu sekali. Perutku juga tidak henti-hentinya kekurubukan. Sararea juga akan merasakan hal seperti itu, Marimar, kalau puasa. Apalagi diwanci seperti ini. Melihat hilir Jasin saja, seperti butiran cendol. Aku lelu seperti ini gara-gara tadi Janari utah. Kenapa kau bisa sampai ongkek? Aku juga tidak nyaho. Kenapa aku bisa ongkek? Perutku juga sakit sampai kali kiben. Sampai ngadorat tidak? Ya tidaklah. Aku masih sempat untuk ngahejeun. Sepertinya masalahmu itu disebabkan oleh makanan yang kau daang. Sepertinya heeh. Lantas, kau habis ngahakan apa tadi malam? Aku hanya nyanut cemilan yang ku beli dari warung Cetuti. Jangan sembarangan kalau jajan. Habisnya kalau balik terawih suka atel huntu, ingin barang hekes. Makanya aku jajan di Cetuti. Kalau beli cemilan mah, mending di Raira Kasnek.
Di Raira Kasnek menjual berbagai macam cemilan yang enak dan juga sehat dengan rasa yang kekinian. Seperti makaroni kering, keripik kaca, basreng, mori, dan juga mie lidi. Enak, kriuk, pedas, gurih, dan bikin nagih. Selain enak, cemilan ini juga aman loh karena menggunakan bahan baku yang berkualitas. Pokoknya recommended banget deh buat kalian yang seneng ngemil. Untuk pemesanan, klik keranjang kuning. Duh, jadi pengen nyanet sapu lidi. Nih, Mie lidi maksudnya. Mamen tadi, Mak. Kernaon duit. Kermayar LKS di sekolah Sabaraha kitu. 50.000. Mahal-mahal teuing mun 50.000. Meni nyebutkan mahal sok gitu oge. Teu cara meuli Tupperware mah ratusan ribu oge dibeli. Yuh. Ya. Kamu teu kecrem sakolana ku aing kota rahasia. Mamen tadi, Mak. Nah, ayo we minta duit. Panas si Bera tadi isu. Kermayar LKS isukan. Ah, ayo we mulian LKS. Kan mata pelajaran oge loba, Mak, lain hiji. Yuh. Mak, minta di duit, Mak, keur meuli LKS. Gusti nu agung, geus LKS di wae. Udah kumaha deui atuh. Da eta mah titah guru. Mana? Yuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon ibu, mangga atunya, abi pada uwi heula. Oh, mohon mangga. Nah make aya bu guru ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anakku yang cantik. Sudah pulang, Nak? Sudah ibunda. Mak, nah make aya bu guru ka dieu. Oh, biarin. Terus nagihan. Nagihan naon, Mak? Nagih duit LKS. Cenah, geus 3 bulan teh dibayar-bayar. Oh, Aduh, siaka kolot. Bedegong siaka kolot. ampura atuh mah ih. Ampura. Terus ngamak wae. Kayak dibere ieu tah. Naon eta? Eh, Ih, meni alus cung teh. nyaho lah, da eta mah kerudung by Ertanti Hijab. Ini adalah kerudung segi 4 kekinian dengan pilihan warna dan juga motif yang sangat cantik. Terbuat dari bahan vol premium yang teksturnya lembut, nyaman, dan juga nggak bikin gerah. Ditambah dengan aksen label yang terbuat dari bahan akrilik, membuat kerudung ini semakin terlihat elegan. Untuk packagingnya menggunakan pouch premium sehingga bisa melindungi hijab ini dari kekebun. Untuk pemesanan bisa melalui akun official Ertanti Hijab atau bisa menghubungi nomor berikut. Ya Allah, jadi mana minta duit teh? Keur mangmalikeun indung tiung. Ah, lain. Terus mana boga duit di mana meuli tiung? Eta mah menang anyuk. Engke emak anu mayarna.